Wilujeng sumping pamirsa sadayana, atur nuhun parantos kersa nongton ieu video. Alhamdulillah pendak deui sareng acara lalampahan. Dina episode numpak kareta api, sumangga wilujeng nyakseni. Pamirsa sadaya, cing saha nu acan pernah numpak kareta? Karunya padahal menumpak kareta ayeuna jeung zaman baheula beda pisan. Kareta zaman ayeuna mah ngeunaheun tiis aya ASEAN, teu sapertos kareta zaman baheula kudu meuli heula hihit, kudu meuli heula kipas, da kunaon AC, jadi pararanas di jero kareta teh. Aduh, pikeun anu tos biasa mah numpak kareta teh teu araraneh, eueuh nu aneh. Tapi kanggo anu rek munggaran numpak kareta, komodi nu teu acan pernah numpak kareta, asa araringgis, asa gimbir, asa sieun kumaha cara naekna, kumaha mayarna, jeung segala rupa pepikiran teh segala aya. Paribasa ari urang lembur, da urang macan pernah naik kareta teh, numpak nage teh nyaho jeung deui urang rek ka mana. Antugna mah tepi kadanget ayeuna panasaran we can pernah numpak kareta, padahal fasilitas teh disiapkeun ku nagara kanggo sakabeh wargana. Sok mangga gara cobian kana teu acan numpak kareta. Ongkosna ge kawilang murah numpak kareta mah, benten deui sareng kendaraan-kendaraan lain. Tah kareta ieu jenisna nyaeta kereta listrik alias komuter lain. Jalurna nyaeta Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Malah mah kantos ayeuna teh dogi ka Rangkas Bitung, Banten. Ngantosan kareta di stasiun teh ayeuna mah teu lami, da 15 menit sakali, kadang 10 menit sakali oge kareta sejenna teh tos dongkap deui. Janten saderek sadayana moal jararengkel kararesel ngantosan kareta anu salanjutna. Bilih saderek salah rute tiasa naroskeun ka petugas anu aya di lingkungan eta, atawa tiasa maca rute anu ditempelkeun di luhureun panto kareta. Sumangga wilujeng ngaraosan numpak kareta tong era-era. Ngan kade ulah sok nundutan numpak kareta teh
bisinga kabawa nyasap jauh teuing kaliwat tina stasiun anu ku urang dituju. Antugna jadi bingung cuang cieung tanda tanya, ieu teh aya di mana, urang teh arek ka mana, lieur meureunanya dulur-dulur sadaya. Ngan wayahna di tahun 2020 ieu numpak kareta teh ulah paredeukeut teuing. Tah minangka ieu salah sahiji kartu tiket anu disadiakeun di stasiun kereta api. Saderek sadayana dulur-dulur nu aya di lembur baraya anu di kota, sumangga wilujeng lalampahan. Cak